bala-bala mereneh. Kumaha ieu teh jadi mah ditulungan teh. Inya tulungan ih tobat tulungan Ma, bapak abdi tulungan nyeri mau bisa ditulungan. Hei manusia, hormati ibumu. Ari neng teh cager. Ini asa kuring rang ih bagujud asana teh. Balik mah ayo urang untuk formasi heula. Kumaha teh? Salah. Tengah. Oh salah. Yuk. Encan atuh encan ya sok cing. 1, 2, 3. Lewat nincak waduk, duka waduk saha. Haneut keneh pisan santri mah wadodo. Deui atuh deui. 1, 2, 3. Lewat nincak waduk, duka waduk saha. Haneut keneh pisan santri mah wadodo. Lewat nincak waduk, duka waduk saha. Haneut keneh Kuatkeun. Nyuan heula ah kuat panas ieu mah. Ya Allah, teh salah ieu panon teh. Itu teh si Duloh. Oi, kebenaran bapak jeung maneh. Nasib pangi jeung jelema nu celina ngahiung kieu. Nah, itu maneh masih ganu ngahaja neangan si Euis. Hah? Neangan nu tiis. Buka puasa teh lila keneh romlah, moal kudu kagoda abi moal. Ripuh geus kieu mah ripuh. Muhun, tos sepuh mah kudu balener. Geus lah. Pokona mah tulungan abi euis, tulungan si Umi nitah abi kanu jauh bari dina beca. Ah, asa teu yakin ieu mah maneh we meureun ito ceulina, eta ceulit teh masih keneh 3G. Pulang, Sherly kangen ngobrol-ngobrol sama kamu. Juga pengen lebih dekat lagi sama calon mertua. Udah, ayo pulang. Iya, Sherly iya. Ngapain atuh pakai nyusul di sini segala? Nando, cinta itu membuat semuanya indah. Sekalipun jarak bukan segalanya. Udah, ayo pulang. Mana si Cingnya di dia nya? Uli akan bisa kenalan yang Euis. Kayaknya cu, ibarat liar heula, tongkana mananya. Di mana ieu? Loba penonton kieu. Cing ieu make baju naon deui? Untuk semuanya, jangan lupa untuk terus nonton Baraya TV dan jangan lupa juga untuk
like, comment, and subscribe. Dan tentunya untuk para penonton setia Baraya TV untuk terus stay tune ya, karena nanti kita akan ada judul baru yang tentunya akan lebih seru, heboh, dan tentunya menarik. Bye!